Asana budak kadar tinggal mandi ge meni hara rese, meni malulu pisan bapana geura mandi geura Neng. Neng. Astagfirullahaladzim. Geura mandi geura. Itu baju geus disiapkeun, sangu geus asak tinggal tuang. Geura mandi geura mangkat sakola bisi kaburu kaberangan. Ayeuna poe naon ieu mah? Asik kalakah nanyakeun ka kolot, maneh nu sakola. Ayeuna poe Minggu mah. Waduh. Nyangga sanajan libur ogenan atuh rikat-rikat mandi ka ditu. Nyangga sayeuna mah mamah rek ka warung heula, pani bagian sasapu, mamah teu hayang apal, mamah balik, ieu kudu geus bersih. Mah. Aing mah isuk keneh mending geus rarungsing. Cenah majah rumahku adalah surgaku. Dah, peledek. Anu puguh mah rumahku, nerakaku. Tah eta nu pas mah. Bari nage ieu duit 100.000 kudu mahi satauneun. Kudu meuli naon atuh ieu? Beli semen batu bela sekalian. Apa? Poe kecap udang. Aha. Aduh, yuk. Asana tumana ka kolot oge, Poe kieu hudang mah tage. tuman ka kolot jaya. Ayo mama ka mana, Neng? Ka warung. Beli naon? Teuing mama meuli naon? Geus tita tadi mangkatna, Neng. Itu tadi mangkatna. Cek mama, bapak sudah sasapu. Asini tah ka bapa, maneh meureun sina sasapu. Maneh bapak? Bapak itu sasapu. Ini cerekan ku mama harap ka Bima. Ari. Suken nih. Naon gawe sapu kudu lah. Aing mah ulung uken nih, hari tadi guguan. Morotok siga odeng nyerekanana. Hah? Pokona teu hayang apal 100.000 kudu segala meunang. Punten. Mangga. Balanja. Aduh, rek nganjuk sih mana aja mau. Ya, kunaon dikelah ngahulang siga hayam ku cekak. Pasti reknya. Moal, ena mah mayar. Tah, 100.000 teu hayang apal kudu sagala meunang. Kayak sahanu balanja, sahanu kudu mikir. Nya. Iya mah batur nu balanja urang nu kudu bagi-bagi duit mah ieu carana maksudna. Oh iya 2 ikur 2 sampai pas 100.000 2 di jahe be saeutik be lah lebat teuing. Enggeus can. Can. Meni lila-lila teuing asing ngebagi-bagi duit 100.000 ge. Enggak sih Nyi. Ya Nyi, geus Nyi. Hah. Gitu atuh gerak cepat. Ya yakin 100.000-an? Geus pas eta 100.000-an. Leuwihna. Wah, pas pisan. Nuhun. Naon eta? Pare Nyi, Di mana Mang Unyil? menang gadeng. Bawon iyo. Ari kitu geus usum gadeng, Mang. Ada si Nyai, makanya gaul gara. Batur geus kapada mendi gadeng. Ieu mah untuk huwak we di mah jajedog. Bung jelema kebluk. Berarti Mang Unyil geus menang loba nya. Ada si Nyai geus teu kawadahan aing mah Nyi pare tah ieu deui. Oh, nuhun atuh Mang Unyil.
Pasti bersih sapuna. Asik kalau mamatahan, lain mamantuan, kalau mamatahan. Di tanah bapak. Nya masing nu dititahna bapak ge bantuan be atuh ku pani. Mana pak bebe amang. Ari budak. Salah mah asa dikaryakeun. Pak. Naon deui? Pak mata uang ame jonjon ulina. Asih ulin-ulin mamawa duit. Ya, 500 ya. 100 perak main naon. 100 peraknya duit. Ya pak. Alah, kebeneran, Kang. Alah, kebenaran kumaha? Tuh mantu tah titah kasalaki. Ari kitu tuh tah titah kumaha dia? Yo, arek kabudak mamatahan sing bener. Alukman nu dipapatahan budak. Ulah kalah tutah titah kasalaki. Kela-kela ieu maksudna naon, Kang? Nyai eta talatah kabudak kalah ngadon sina sasapu ka akang. Aluk mah budak nu dipapatahanana sasapu mah. Yey, dan nu dititahna ge tadi budak lain nalatahkeun ka akang. Bisa oge na kitu nama budak kalah ngadon ulin minta jajan deui. Yang geus lah Kang ulah masalahkeun budak. Yeuh, ayeuna mah cuang gadeng hayu Kang. Itu pare di sawah geus kararoneng majah cenah. Berita ti mendi deui. Sawah geus Lah geus ulah loba obrol Kang, hayu cuang siap-siap Kang. Bisi urang kalaka teu kabagean. harejo keneh nyi. Henteu Kang. Apaan teu kumaha nyaho cek berita cek saha di? Akang mah teu percaya, hayulah buru geura gadeng yeuh. Kadang ti mendi asal asana parena harejo keneh. Ya bae sih. Aduh ulin ka mana? Duit nage 500. Berita ti mendi gitu. Pareng geus koneng. Dasana sakanya urang mah pare hejo keneh. Buru atuh nyi hayu yang seberang. Ayo. Telat asih ah. Hayu Kang. Hayu buru bisa kaburu berang. Yuk, Ih, lila na sana. kali hayu berarti heula ah. Kang, pokona ladang gadeng ayeuna mah nya teh hayang apal Kang, rek dibelikeun ngana kasur. Gampang lah masalah meulina naon kan. Bebas. Antakna Akang sing semangat gadengna. Harus semangat kacida Kang mah bener mah. Ari eta nu bener beja ti saha di geuning aya gadengan sagala geus. Berita tisaha. Pokona mah insting pamajikan mah kuat Kang. Mantakna salaki kudu ngagugu ka pamajikan. Nyalah gandeng hayu buktikeun. Kumaha? Del. Ayo. Hejo keneh geuning Kang. Insting kuat pamajikan nu bener mangge berita ti saha deh. Apan kieu Kang? Tadi teh nyai teh isuk-isuk ka warung. Balik ti warung teh papanggih jeung Kang Unyil. Tah terus Kang, cek Kang Unyil teh majah cenah ayeuna teh geus usum dibuat. Kang Unyil ogenan bawona geus menang loba undur teu kawadahan. Oh, berarti eta berita ti si Unyil. Heeh Kang. Oh, nya tuh. Yeuh Nyai, jung heula balik sorangan. Akang boga urusan heula nu penting. Kang, berat Kang. Lah wayahna berat-berat ke hayang saha deh. Cicing akang boga urusan nu leuwih penting. Cung berarti heula mulang. Orek kemana nih Kang? Geuning-geuning gede gitu. Ada kayak masih Unyil, aya bisnis, ulah sok lang ganggu gara bari nagen. Ah, kadieu lah, kadieu. Nah, ini kalau nggak ganggu, cicing urang aya bisnis. Kadieu heula. Astagfirullah. Nah, ini kalau nggak ganggu, Anu bener rek ka mana deui? arek kasih Unyil, Arek naon? aya bisnis pokona mah. Bisnis naon juga nu heueuh bae tukang bisnis. Aslina jeung si Unyil aya bisnis. Naon urang milu atuh? Ah, cicing ulah pemiluan, bisnis pribadi ieu mah jeung si Unyil. Lah yang apal bisnis naon deui? Sok mani balaga.
Lah cicing ulah sok hayang nyaho, rek kasih Mas Unyil ayeuna. Ya. Si Unyil naga aya di imah urang. Ya, tah urang tos meuli kopi. Nu bener, Bener itu. aslina. Bener asli. Yuk Ayo. atuh. Anu bener bisnis naon deui? Lah, nu penting mah aya beng. Lah ulah sok balaga urang miluan. Nya anak miluan. Heeh. Hayu mengko di imah Mang Koko. Tapi bener aya di imah Mang Koko. Aya, ayo. Sip. Yuk awas ya. Tuh geuning si Unyil tah. Di imah urang kerek gelehean. Heeh. Tah geuning. Ya. Ya, hari tadi ngadongeng naon di ke pamajikan? Dongeng masalah naon di Kang? Tanya bae si Unyil. Ngadongeng naon di nya? Ngomong naon di maneh? Ke pamajikan? Masalah naon sih urang mah teu kaharti. Yo, ek nanya ka Mang Koko. Ari ayeuna pare nu geus dibuat di meuni di Mang nu aya Mang? Da wah ini mah can aya nu dibuat masih harejo. Tah. Iya masalah nama. Si Unyil bebeja ka si Nyai teh tas gadeng cenah. Mun buat itu turubun si Nyai ngajakan gadeng. Can boga gebotan canaon oge hayang tuluy gadeng poe eta keneh ayeuna mah tak mangkat ge ka dieu. Si Unyil cenah bebejana meunang bawon entas. Da si Unyil mah teu tas gadeng Kang. Ka dieu sote tadang dan jaring. Masa tadi nama Kang Abi teh heureuy ka si Nyai, maksud nu lain. Berarti masalahnya karung ieu nya pajarkeun pare ku si Nyai teh. Heeh, memang Kang. Ieu meureun masalah namanya. Hayang nempuh temen naon eusina. Oh, nupatan kieu. He yeuh Kang. Yeuh. Ieu mah nu urang tos hidangdanan ku si Unyil Kang. Yeuh. Heh. Da maneh si gara-gara nama nyeun masalah bae. Lah, punah. Ngadon ngabohong ka si Akang bebeja tos gadeng. Kan jaring urang jadi korban. Oh. Udang. Gantian mah. Gantian bukan aku maneh. Hah? Gantian mah. Nya Mang, nya. Iraha. Engke Mang. Engke iraha. Engke Mang, engke kudu digantian. Awas mun bohong.